Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru rupaning kaahengan tisaprak di kula warga Mang Ocid aya Jang Aji. Lilaku lila mah geus jadi hal anu lumrah. Boh Mang Ocid atawa Ma Ucum kitu deui Nyi Keno geus teu ngarasasieun atawa keung saupamana manggihan atawa ngadenge anu araheng teh. Da geus tangtu aya patula patalina jeung Jang Aji anu ngawarisan teueuh ti bangsa jin. Jeung deui da ari ngaganggu atawa nyilakakeun Mahtara. Siga peuting harita kaayaan peuting geus rehe combrek da bubuhan di wewengkon pagunungan anu jauh ti karamean. Dina jemplingna peuting angin ngadadak ngagelebug babaungna anjing leuweung patembalan jeung sora bueuk anu sorana teu pati jauh ti pipir imah. Gebelig aya sora anu lelempangan di pipir imah. Sakapeung kadenge kotoplak jeung jarehemna suku kuda. Tah akang geus aya deui ceuk Ma Ucum ngagebig-gebig salakina anu geus peureum. Lah bae da geus biasa asal ulah ngaganggu we, tembal Mang Ocid kawas anu hoream hudang. Ma Ucum oge antukna mah teu neruskeun ngomongna, sanggeusna ngomekeun simbut mah ngahep-hep morongkol deui. Ari di kamar Nyi Keno, Jang Aji anu keur ngagebrak dina rangkulan indungna anu sarua ti berana. Sakapeung Jang Aji ngulisik ukay-ukay siga anu katirisan. Reket panto kamar muka lalaunan. Simbut anu ngalumbuk alatan katojeran hirup sorangan nyimbutan awak Jang Aji katut Nyi Keno. Cek Jang Aji lilir, matana semu bolotot mencerong ka pelebah lawang panto. Katembong Jang Aji sura-seri sorangan, leungeunna ranggah siga anu hayang dipangku. Kalayang awak Jang Aji ngalayang lir aya anu mangku. Paroman beungeutna Jang Aji marah mai kawas anu kacida bungahna. Jang Aji sababaraha kali ungeuk-ungeukan bari teu waleh dibarengan ku sura-seuri siga keur aya anu ngajak nyarita. Tah kabelah dinya oi. Tewak tong sina leupas. Podaran we sakalian lah tuman. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru hawar-hawar kadenge anu pating keleuweuh paselang jeung sora kohkol anu ditihtirkeun. Nyi Keno anu keur tibra ngulisi kahudangkeun. Awak Jang Aji gancang lir aya anu nurunkeun deui kana dipan gigireun Nyi Keno. Pak, piring pak. Pak, piring pak. Nyi Keno anu lulungu keneh sakedapan mah kurang kerung bari gigisik nempokeun pamolah anakna. Tapi teu lila kituna teh gancang mangku Jang Aji. Kapong, rek lompat ka mana siah gejol. Sora anu kekeleuweuhan di luar beuki ngadeuketan kaburuan imah. Aya naon eta teh Nyai? Ceuk Ma Ucum anu kahudangkeun tina sarena nyampeurkeun ka kamar Nyi Keno. Duka atuh emak, siga anu keur ngarudag bangsat geningnya, tembal Nyi Keno bari ngeukepan anakna. Ari di luar kalayan kacaangan ku cahaya bulan sesapurnama, dua jirim lalumpatan ka palebah buruan imah Mang Ocid. Cileug dadak sakala Mang Ocid ujug-ujug ngajega megatan eta dua urang jalma anu marake tergos. Puguh we duanana pating garebeg bari gancang ngeureunkeun lengkahna. Rek naon siang halangan aing, hayang modar sia teh? Ceuk anu saurang bari gancang ngalugas bedogna. Podaran belah sakalian, ceuk anu saurang deui nyelengkeung bari sarua ngalugas bedogna. Seak eta dua urang jalma langsung narajang ka Mang Ocid ngaheumbatkeun bedogna rek narok sirah. Tapi aneh samemeh dua seseukeut bedog antel kana awak Mang Ocid. Gerakan dua urang jalma anu narajang ngadadak eureun. Anu saterusna pating dayagdag undur-unduran ka tukang lir katebak ku tanaga angin anu kacida gedena. Celeng. Badog anu dina ceklan eta dua urang jalma ngaraceleng teuing ka mana. Mang Ocid nyakakak dina tungtung seurina. Set Mang Ocid ngadorongkeun dua dampal leungeunna. Wus, aya cahaya hejo anu ngabalesat tina dua dampal leungeun Mang Ocid. Nemrag pisan kana dada dua urang jalma anu keur pating dayagdag. Cileb. Bareng jeung pating garawakna awak eta dua urang jalma pating gedebut ninggang lemah. Anu saterusna mah ngalampreh teu bisa arojah deui. Ari jalma-jalma anu ngarudag
anu tayalian ti warga lembur anu tadi geus aranjog ka buruan imah Mang Ocid pating polohok nyaksian kamampuhan Mang Ocid anu karek harita kasaksian ku panon sorangan. Wah, teu nyangka geuning Mang Ocid teh sakti oi. Walah, hooh, teu nyangka sajongo buuk dewek mah. Kitu di antara recokna warga anu ngarasa helok sakaligus kataji ku kamampuhan Mang Ocid. Tong loba omong, gancang bawa ka pupuh lembur. Badala di buruan imah aing mah. Cek Mang Ocid tutunjuk ka warga anu masih keneh recok jeung pada baturna. Mohon mangga Mang, tembal seorang warga siga anu pohara ajerihna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru sanggeus amitan ka Mang Ocid. Warga ngalabring ninggalkeun buruan bari ngagarotong dua jalema anu dina kaayaan kapiuhan. Saarinditna warga mah ujug-ujug les Mang Ocid ngiles leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Astagfirullahaladzim, saha eta teh nya? Cek Nyi Kenoh banget ku teu ngarti nyaksian kejadian di buruan imahna. Ari mah Ucum jeung Mang Ocid anu tita tadi milu noong tina jandela ukur garideg sarua henteu ngartina. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru geus lumrah di pelemburan mah saupama poe Jumat sok ngahaja arereun gawe anu biasana ka kebon anu ka sawah jeung anu liana bagianna langkring di imah sewang-sewangan. Kapan eta ari kapercayaan urang lembur mah masih keneh kuat pajar teh ngagungkeun rajana poe anu dibubuhan keagungan Rasulullah sareng umat-umatna anu saroleh. Teu jauh beda jeung Mang Ocid anu dina wanci isuk-isuk biasana mah geus indit ka kebon. Harita mah ngan saukur moyan ditepas imah dibaturan ku Cikopi anu ngebul keneh. Ari mah Ucum anteng nyuai-nyuai buuk baseuhna anu geus loba huisan dina handetna panon poe di buruan. Teuing kunaon da biasana mah Ucum teh tara mandi isuk-isuk, teuing pedah keur hareudang, teuing buukna geus karasa gencelek. Atawa teuing ku sabab dikiihan cucunguk, teuing kunaon sababna mah ulah talete kanu ngarang ieu carita. Mamki. Cek Jang Aji nyamperkeun bari rek ngahuapan Mang Ocid. Nya enyak Ji, cek Mang Ocid ngahuapkeun sangu goreng tina comotan leungeun Jang Aji. Jang Aji suraseuri siga anu bungah pisan. Sihungna anu beuki manjangan ngaborelak katojo ku panon poe. Cek Jang Aji kituna teh bari ngahuapan deui akina. Tos wareg sok we ku Aji siepkeun. Geus kitu mah Jang Aji ngadekul ngadahar sangu goreng karesepna. Pak, endog anu dipipir digoreng da si Aji palayeun sareng endog. Cek Nyi Kenoh ngurunyung ka tepas imah. Lah, atuh kop bae, dah kabeh oge keur incu aki. Tong diseepkeun we nya Ji, pansina seueur hayamna. Cek Mang Ocid, kituna teh bari ngusapan sirah incuna. Jang Aji ngan saukur unggek bari samutut ku sangu goreng. Pak, cek Nyi Kenoh neuteup ka bapana. Naon Nyai? Wengi tadi abdi teh ngimpen ka sumpingan pameget. Saurna teh nitip Aji sareng saurna deui hapunten tos ngaberatkeun kula warga Bapak sanesna naon ngan pedah we kapaksa saurna teh. Cek Nyi Kenoh Daria. Ke lalaki saha Nyai? Kapaksa kumaha? Duka atuh da abdi oge teu kenal Pak ngan anjeunna teh sasadu we kapaksa nitipkeun Aji ka kula warga urang saurna teh. Kumaregi upami dicandakan nagarana bakal pada marabutkeun da si Aji mah cenah mibanda kaluhungan pirajaeun di nagarana anu saupamina kapendak ku raja anu kiwari ngawasa nagarana pasti si Aji diala nyawana. Wah, boa eta mah lain ngan saukur ngimpi Nyai, cek Ma Ucum anu ti tadi ngadengekeun nyamperkeun ka tepas imah.
Mohon emak da asa dikieuna eta ngimpen teh saur eta pamaget pangatikeun si Aji ku akhlak anu hade. Engke saupami natos tekebat Nyi Kenoh nyaritana sabab kapireng aya anu nyamperkeun anu tayalian ti pupuh lembur. Geuning Kang Lurah, sisinan tenen enjing-enjing tos sumping ka dieu, ceuk Mang Ocid darehdeh pisan. Mohon Mang, ngahajawe ieu teh aya picarioseun. Geuning aya Jang Aji, yeuh kanggo jajan, ceuk pupuh lembur. Kituna teh bari ngasongkeun duit ka Jang Aji. Jang Aji nampanan duit bari sura-seuri. Ari pribumi mah rada kurang kerung, sabab tarati sasari pupuh lembur ngomong ka maranehna kalayan make basa anu hade. Kang Lurah, bade ngopi, ceuk Ma Ucum. Moal emak, dirarampok oge tos ngopi. Upami aya mah cai herang we nya Ma. Ma Ucum gancang cengkat, ari Nyi Kenoh mah gancang mangku Jang Aji. Dibawa ke jero imah da geus ngarti moal samata-mata pupuh lembur datang ka dinya lamun eueuh urusan anu kacida pentingna. Kieu ieu teh nya Mang. Abdi dongkap ka dieu teh sejak ngahaturkeun nuhun kana jasa Mamang anu parantos ngalumpuhkeun 2 urang rampog anu basa wengi ngarampog rorompok abdi. Alhamdulillah artos sareng rarangken pun bojo tiasa kasalametkeun, ceuk pupuh lembur muka wangkongan. Sakedapan mah Mang Ucum ngan saukur ngahuleng rek balaka ngeunaan hal eta anu sabenerna. Sieun pupuh lembur teu percayaeun ari dinyakeun yen dirina anu geus ngalumpuhkeun 2 urang rampog aya rasa era ku Gustina, geus ngaku-ngaku nyieun kahadean ka pupuh lembur. Mohon sami-sami Kang Lurah. Dupi eta 2 rampog teh urang mana kitu? Antuk nama Mang Ocid nemalan. Anak buah nasi gempur Mang. Jalmi anu salemi ieu sok ngabarubahkeun lembur urang. Sapi Mang Husen seep dirampog. Nyi Onah putrana Kang Dasim digadabah ku tiluan. Tos jengkel abdi mah Mang, ceuk pupuh lembur nemerakeun ka keheulna. Atuh tong diantep Kang Lurah. Nyeta atuh Mang, pan sadayana oge tos uninga taya anu mampu ngayonan si gempur mah panyangking elmuna sanes banterak-banterakeun. Nemutkeun laporan warga saurna kasakten Mamang mah kacida luhungna. Mong dina sageprakan anak buahna si gempur langsung kapiuhan. Tah abdi dongkap ka dieu teh salaresna mah sakentenan Minang Saraya supados Mang Ocid kersa numpes si gempur sareng balad-baladna, ceuk pupuh lembur tandes pisan. Sakedapan mah Mang Ocid ngahuleng deui bingung ku pipetaeun. Antuk namah ngandarak-dak we Mang Ocid nyaritakeun kejadian anu sabenerna ngeunaan kejadian peuting tadi basa 2 urang anak buah si gempur kasoran nepi ka kapiuhan. Pupuh lembur molohok ngaregepkeun sakur-sakur caritaan Mang Ocid. Tah kitu Kang Lurah, janten tong Minang Saraya ka abdi, da abdi mah teu tiasa nanaon, ceuk Mang Ocid mungkas caritana. Pupuh lembur ngan saukur unggut-unggutan teu gagancangan neruskeun wangkongan sabab Ma Ucum kaburu ngurunyung bari nananggeui baki. Punten we rada lami, neme teh ngagoreng heula ranginang, sok dileueut, ceuk Ma Ucum. Kituna teh bari nunda susuguh di hareupeun semah. Anu saterusna mah diuk digigireun salakina. Tah bilih teu percanten mah taroskeun we ka pun bojo, ceuk Mang Ocid ngareret ka pamajikanana. Naon ieu teh bapana, ceuk Ma Ucum rada kereung. Ngandarak-dak we Mang Ocid nyaritakeun naon-naon anu geus diwangkongkeun jeung pupuh lembur. Ari pupuh lembur mah ngan saukur unggut-unggutan tanda ngabenerkeun kana sakur-sakur omongan Mang Ocid. Mohon leres pisan eta teh Kang Lurah. Samalih mah abdi oge nyaksian nyalira, ceuk Ma Ucum sanggeusna ngarti kana naon anu keur diwangkongkeun ku pupuh lembur jeung salakina. Memanawian tiasa dipuntangan tulung atuh nya Mang, ceuk pupuh lembur dari pisan. Bade kumaha nyungkeun tulungna atuh Kang Lurah. Da abdi mah teu tiasa ningal bangsa anu kararitu, ceuk Mang Ocid semu bingung. Antuk nama sararea oge ngahuleng asa bingung ku pipetaeun.
mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru sanggeusna ngarasa eueuh deui omongkeuneun antuk nama pupuh lemur amitan ka pribumi. Sanggeusna sasalaman leos ningalkeun imah Mang Ocid diantar ku paneteup Mak Ucum jeung anu jadi salakina nepi ka leusna kahalangan ku rajegna tatangkalan. Bapana ieu moal aya buntutna kitu, katembong Mak Ucum semu salempang. Ah, ugo ge eta pisan anu jadi kasalempang kami teh. Heuh tapi kumaha engke lah, da urang mah teu ngabogaan niat jahat. Lain, ari anu jadi kasieun kami mah saupamana anak buah si gempur leupas terus bebeja kasih gempur yen maranehna kacarak teh alatan dilumpuhkeun ku akang. Heuh pan geus tangtu moal cicingeun si gempur oge. Rek kumaha nyang hareupanana? Pan geus puguh ari akang mah teu boga cekelan ilmu kanuragan. Heuh, tapi kumaha engke lah sing mindeng ngadoa we sangkan urang sarerea saralamet. Dikitukeun mah Mak Ucum teu ngomong deui kuniang cengkatina diukna. Anu saterusna ngoloyong ka jero imah ninggalkeun Mang Ocid anu hulang-hulang sorangan anu dina mangsa harita keur ditapuk ku rasa hariwang kana kasalamatan diri jeung kulawargana. Ye, cag heula nya hei.